Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Sara Aufa Zahra tina acara Warta-Warta Wiri-Wiri di dinten Poe Sabtu kaping 20 Februari tahun 2002 hiji ieu. Dina waktos ieu, simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan kupat tahu gempol anu kakoncara. Pemirsa, Bandung teh eueuh pisan ku kulinerna. Sajabi ti eueup teh deui pada migandrung ku balarea. Hiji di antarana nyaeta kupat tahu gembol. Kupat tahu nu geus aya ti taun 65-an keneh. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Kupat tahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner anu kajojo di kota Bandung. Buktina nu ngadon ngararasakeun nikmatna ieu kaolahan teh teu weuleuh meurul we, tepi ka kalan-kalan mah konsumenna kudu ngantai heula nungguan tempat diuk jadi kosong. Nu migandrung eta kupat tahu nu pareunahna di Jalan Gempol teh lain wae urang Bandung, tapi oge warga ti luar daerah kaasup di Jakarta, Bogor, jeung daerah sejena. Pajabat jeung artis oge rea anu mikaresep kana ieu kuliner. Nurutkeun katerangan, kupat tahu gempol teh ditaratas ku Hajah Mariah. Ditaratasna lain anyar-anyar, tapi ti taun 1865 keneh. Mangsa daerah Bandung harengheng keneh. Sanajan usahana kungsi ngalaman rerendahan alatna ku kaayaan negara, ieu kuliner tetep ngadeg jeung mekar tepi ka ayeuna. Samalah kadienakeun teh beuki sohor jeung pada migandrung bae. Anu ngokolakeunana geus baganti sababaraha kali, ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa nu ngakolakeunana rasana mah teu ieu milu ganti. Rasana angger cara mimiti dijieuna ku nu naratasna, sabab geus kabuktian rasana beda, punjul tinu sejen. Kupat tahu gempol empuk kupatna, pedo tahu jeung bumbuna. Kurupukna biasana lain kurupuk biasa, tapi kurupuk kemplang nu ipis turangu. Nya alatna eta kupat tahu gempol kakoncara ti Bihari tepi ka Kiwari. Sara Aufa, Sunda TV. Sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Simkuring Sara Aufa hatur nuhun. Hurip Sunda.